nuhun kanggo sadayana para wargi anu masih sasarengan sareng Uwa di acara Pustaka Dongeng Waoton. Wah ngaturkeun nuhun deui para wargi teu bosen-bosen Uwa teh ngaturkeun nuhun. Anu atos ngalek oge kanggo sadayana para wargi Uwa anu atos ngalek sareng subscribe. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala para wargi kaundang males kana kasayang sadayana. Allah Subhanahu wa Ta'ala para wargi. Atuh meh teh nyangkolong teuing kana waktosnya para wargi. Urang majeng wae ka payun. Kiwari meureunnan Uwa teh Ayeuna teh para wargi urang majeng ka jurig tunggul anu ka-20 para wargi. Episode anu salajengna episode ke-16 para wargi. Muhunna daripada nyangkolong jeung kana waktu Karaos Uwa ngacapruk barjeng diajar para wargi. Sadayana Yuh handi darenge oge. Tapi teu sawios para wargi. Urang teh wajib mencoba mahnya. atuh ieu Mang Iki nanya kanu jadi budakna Urang para wargi. kapalayun wae sadayana. Ya, Parayun sadayana. Sapu penting Bapak neneangan. Itu cek Mang Iki. Ari sini seun pagawean nangan pulhak polohok barjeng tanggal kaluhur ngareret ka sisi kagigit. Ditanya mah teu nembalan ngan bibirna siga nu kakunci para wargi. Nyarek nyarita ngan teu bisa nyarita. Sategasna kitu ieu jurig dugu teh ngageleber barjeng nyikikik para wargi. Mata kukurayeun. Man, nyarita kene barjeng ngobrol. Kamang atok nu aya di dinya ge. Ieu pokok-pokokanana teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami teh Tepang deui sareng Pustaka Dongeng Waoton para wargi. nyaman Urang ngaturkeun nuhun kanggo sadayana para wargi anu masih sasarengan sareng Uwa di acara Pustaka Dongeng Waoton. Urang nganuhunkeun oge kanggo sadayana para wargi anu atos ngalek sareng subscribe. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala males kana kasayang sadayana. Amin. Atuh meh teh nyangkolong teuing kana waktosnya para wargi. Urang majeng wae ka payun. Kiwari meureunnan Uwa teh nyaritakeun episode anu salajengna episode ke-16 para wargi. Karaos Uwa ngacapruk barjeng diajar para wargi. Yuh handi darenge oge. Tapi teu sawios para wargi. Urang teh wajib mencoba mahnya. Aing mah mati teh pangijung kimis pun teh di mana atuh? Cicok Urang kapalayun wae sadayana. Parayun sadayana. pasti si kono yoge didinya kitu leungitna. Cek bangato para wargi barjeng kene gede harapan manehanana. Nyangka yang si kono yoge pasti
ngageleber bari jeung nyikiki kepala wargi mata kukurayeun. Atuh nyirum sih kepala wargi satekar keobak Aduh Mang Atok saterusna keur ngarit tadi teh ieu Nyai Nur belum sih teh lasar ngahinta kepala wargi Delila carita nama ieu orok teh broa ka alam dunya kepala wargi kudu mah keur ngarit untuk sora eta orok kepala wargi ari Mang Atok ari ieu Nyai Rum sih direret memang kenyataan kumaha Mang ijem Jumat mah siga kitu ditanya teh mata pika kaseueun bangun anu capek tur kapiuhan sigana teh kepala wargi satu tasna Serenge, serenge. si Misun anu curhat kumaha colok ijem manehanana jo nyarenge kepala wargi nangtung bari jeung nyarita rogodon atuh ieu teh letahna manjangan kepala wargi bajeng ngalamotan getih dengekeun ye anu ngabayaba naon ka dina eta dipan kepala wargi barjeng ieu budak dilamotan ngadadak aneh kepala wargi ieu budak teh ngadadempes ceceuri ari nu di luar ari si Misun mah da geus kapanggih Jang Salim ngadenge kumaha Earna lamun ieu maneh ye cerik budak teh Baturan ngarasakeun bunga kepala wargi Ini tah mah gimana? nya cek abdi ge budak teh lalaki sigana mama cek Jang Salim jeung ngareret aya kami didinya tohana cek kami mah gitu heueuh Jang kan bae lalaki awewe ge mama teh oleh narima sifatna surungah carenge eueuh Pak karisi Ikem kepala wargi Delila ieu nu di jero enggon teh kepala wargi atuh ieu mangikin nangtung ngahayukeun ku Mang Atok dibawa arek Bari dibawa jeung ka tempat si Misun saeutik kapanggih saeutik wujudna robah kepala wargi singkil kaundang mawa bedog disoret nyata dina geuningan ieu teh cangkengan. jurig dugul Baring jeung nyarita ka Mang Atok krewek hayu ka balina digayem Urang kepala wargi teangan. Di mana si Konoy teh? Geus ayo ah. Ye, kami pamit heula nya kanu aya di dieu. wah Oyah deui we orok ye. teh jual ngagoar deui kepala wargi Si Misun mah geus balik ka imah. Enak kali si Konoyeun. nu di jero teh ka Hari jero wang kami teh sabebeut jeung sabab neneangan aduh. ngadengi sora budak anu ngagoar asa Ayo ah. teh samis Assalamualaikum. dina kepala wargi Mang Atok maklum berenang nu ngaranna nu jadi bapak anu jadi anak aya ikatan batin Waalaikumsalam cenah kabehanana. sup weh ieu teh Jang Salim asup ka jero imah ai pas ningali breh teh kepala wargi ieu teh geuningan jurig dugul Mang Juman oge harita teh dibawa aduh kita pituduh jurig naon jalan naonan eta aduh anak ing pituduh arah yes. di mana Jurig, jurig. kapanggihna ieu jurig dugul ngareret ka Jang Salim barjeng ka nyikik kocap di jalanan perwargi polona ku aing gajah Mang Juman gitu para warga barjeng ngecerokan polo budak Mang Juman nyarita kayu Mang Atok atuh nu di luar teh arah asup ka jero ieu mah uti mah ikem katut si sangkuy teuing kabehanana ngajarit geuningan eta teh jurig Salim gawat tinggal eta pondokna Salim hai kabagi nama Ece
Keur nyangsa Ieu ulah diticak suku abdi mah. simis mun teh. Cek salin barjeng merenges kanyerian palawadi. Da katincak Ai si sukuna. konoy di pelebah mananya ye. Cik, Ai si ikin sangkuy cek pikiran maneh gimana matana cik konoy. molotot. Urang teh Dieuna berbadi calana lah. terang dah palawargi. Ningali kenyataan Barjeng ngasup lut ka jero anu ngadahar palawargi. orok palawargi. Cagil atunya semetinya kenjing pageta orang sambung deui palawargi. Mangihan emberan usi belut Disangka nya jeung gua raga teh di kabuktina palawargi. kokbrut. Terus manehna ngasup di kajero breh deui panggih jeung samping atanapi sarungna si konoy. Wa ngaturkeun nuhun kang sadayana palawargi. Nu tos sasarengan Ai sarungna Sekali mah deui. aya euy. wa munut dihapunten, Kan si konoy nating di mana ieu teh nya. munut dihapunten dikarenakeun wa masih kena diajar palawargi. Ampun. Cek meuli naon? Mudah-mudahan palawargi. Barjeng channel geget. pustaka dongeng waoton biasa berkembang. Sakitu wae palawargi ah. Wassalam. Jaga. Tesirikna unggah juru unggah tempat di teteangan ieu ku Mang Ato, Mang Ikin, jeung Mang Jumat palawargi. Dina tatangkalan tesirikna di koreha ditinggalian bising kanyataanana nyelap siga simis ungun. Tapi boleh palawargi teu panggih si konoy teh. Atuh Mang Atok rada ngeluh bajeng tungkul nyarita ka Mang Ikin dumareudah. Lain kini ari anak dewek kumaha gin kanyataanana. Ampun ting aing musi kumaha aya anak aing musi. Aduh ampun deh. Sin kacarekan nu dewek balik Ikin. Gitu cek Mang Atok bajeng runyaharnya rek seurik. Kak, kalem heula ieu. Ieu urang ngobrol heula dinu ieu. Gitu cek Mang Ikin. Satu tasna ngadeuketan tangkal anu ieu palawargi. Ieu tiluanana ngarobrol. Uplok ngobrolkeun istilahna mah pamanggihna masing-masing keur neangan eta si konoy palawargi. Pok Mang Ikin nyarita ka Mang Atok. Kieu Kak, di lembur sabelah cenahkeun yeuh. Kami ngadenge kabar aya hiji kolot nyatana parukmana di kieu-kieuna mangarana mah Abah Ayot eta teh. Ari kitu. Heueuh urang tanyakeun ka dinya gerayu. Cenahkeun eta kolot teh kasipuh ku pangarti jeung pangaweruh kitu. Susuganan we atuh Kak, kapanggih. Kitu cek Mang Ikin. Atuh yuk.
Kin, aing bawa kadinya kin. Aing sieun ku si Mursi kin, pasti dah ge dicarekan balik deh. Cek Mang Atok palawargi. Geus pohoe ku kakolotanana. Satu tasna gitu, ieu Mang Ikin, ieu Mang Atok. Ari Mang Jumat mah balik kasarakan nyatana kalemburna palawargi. Ari ngobrolna mah encan marab domba. Atuh kebat palawargi, ieu Mang Ikin jeung Mang Atok. Kalemburna Abah Hayot palawargi. Lila di kampung Legok Kelek palawargi. Mang Atok jeung Ikin, Mang Ikin. Suka hiji imah nyatana imahna Abah Hayot. Saterusna Mang Atok jeung Mang Ikin uruk salam palawargi. Assalamualaikum. Cek Mang Ikin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya hai di luar. Abdi, Abah. Sahaja geula ke Abah rek ngagantungkeun heula ieu tas we sok poho neneangan tas we da malum geus kolot sok salah geuningan geula sageuding sok pohoan di mana di padut nya cek Abah Hayot bajeng neneangan padut. Hari padut pawargi nyelap dina bibirna keneh. Abah Hayot kokot tetengan nanyakeun padut, neneangan padut ka ditu ka dieu. Geuh geuningan ieu si Jadoa teh padut dina ting ieu. Barijeng nyereng nih ya sakedeung Abah keluar. Putra hadita keneh palawargi Abah Hayot buka panto barijeng ngabageakeun tamu anu karek jol. Duanana ge sungsong ngasongkeun dampal leungeunna masing-masing. Barijeng nyebutkeun ngaranna masing-masing palawargi. Barabat atuh ieu Mang Atok jeung Mang Ikin ngabejakeun kajadian di kampung Legok Hangseur palawargi. Nyaritakeun kanyataan dua budakna anu geus manggi hiji peristiwa. Ari Abah Hayot ungut-ungutan palawargi. Pok nyarita geueuh deuying jalo
Keun, geus dua kali abah kedatangan tamu sarua ieu teh. Intina mah di eta keneh siluman ieu teh. Keun. Ku abah urang tingali heula nya sia gedeung. Cek bahayot. Berjeng kunyam-kunyam mapatkeun jampe pamake para wargi. Serenge bahayot seuri para wargi berjeng ngomong ka Mang Atok. Jang Atok dengekeun ite ari budak maya panjang kene umur si kono teh. Gitu berjeng nyedot padudan anu pareum para wargi. Cik Ekit mawa korek henteu kin. Song atuh harita kene Mang Ikin ngasongkeun korek barjeng nyarita. Punten abah, ieu jeung rokona sakantenan. Nggih, boga rokok bodas geuningan kin. Abah ngasian dah. Bahayot prawargi. Da terlepas kana udut nama geuningan bahayot teh. Ari Mang Atok nyarita ka Abah Hayot prawargi. Tok Mang Atok ngobrolkeun atan api nanyakeun hiji kapanasaran ka eta kolot. Lain ari maksud Abah Hayot teh kumaha Abah? Nah, anak kami bakal kapanggih gitu. Kitu nate barjeng ngareret ka Abah Hayot. Atok bakal kapanggih ieu teh budak teh. Ngan kudu sabar. Kiwari eta si Gonoy keur aya di alam jin. Benar nama si Gonoy teh dibawa ku hiji jurig dikasieun Atok. Abah oge muringkak mun ningali cieuna mah. Kitu. Cek Abah Hayot. Lainna Abah kuring teh yang nyaho ieu teh. Dikasieun kumaha jurig-jurig naon ieu teh. Kitu cek Mang Atok. Ladang kege bakal kanyahoan. Siga kumaha eta jurigna gitu. Ngan ayeuna mah Jang Atok mah balik gue ngan tungguan dina janggana 2 minggu ieu teh. Pasti bakal kapanggih di hiji walungan Jang Atok. Kitu cek Bahayot sakapeung nyebut Atok, sakapeung nyebut Ujang. Bakal kapanggih deui mah. Nah kami kudu neanganana di mana eta budak teh. Yang teh oge bakal kapanggih jak ngan ku Abah dituluhkeun. Di wahangan Cihonje omatnya geus 2 minggu we ti ayeuna. Pek tungguan dina mangsana magrib eta si Gonoy bakal kapanggih gitu. Itu cek Abah Hayot.
Ikin cara bakal kapangi bukan nojing kapangi ikin aduh ampun sian semur si we jadi kuai sapu penting gitu lain abah hatur nuhun ya atok mah ngan bisa hungkul mere bako abah hampura itu bisa barang bawaan naon itu cek mangatok manguhun ke kabahayot nah saya oke awak memang nuhun kan mesti kirim bako coba ning ieu mah bako teh mole pisan tono ujang atok sami-sami abah bunga we kami teh ari ngadenge si kono bakal balik deui mah tuh mangatok palawali atuh telila palawargi tina guna mencaturna ieu abah ayot Mang Ikin ajeng Mang Atok kusabab Mang Atok tisuk mula sampikeun ka ayeuna rek yang hareupan sore can mulang kanu jadi pamajikanana Bimursi anu pastina oge kalungitan ku si konoy lain ka euy ieu teh geus sore ayo urang mulang ngan meureunnan mulang teh urang nyimpang heula ka RT Okim nya itu cek ieu Mang Ikin balawargi pok Mang Atok nyarita geus burit euy ayo ieu abah hampuranya kami rek mulang ieu teh dan geus sore keun lah ira-iraha abdi jeung ieu Punadi rek ulin deui ka dieu bah urang ngabako kitu cek Mang Atok palawargi ari Mang Ikin aya duit salembar 5 benggol 5 benggol zaman baheula benernya anu ngalamar kitu mah lain 5 benggol duka pokona mah duit zaman baheula we palawargi song hari tadi diasongkeun ka ieu Abah Ayot jeung nyarita palawargi ieu mah bah hatur lumayan bahnya keun lah ira-iraha kira abdi amang deui ka dieu jeung si Aka kitu cek Mang Ikin bajeng uluk salam mohon mangga assalamualaikum nya bah yuk assalamualaikum itu duanana aluluk salam barjeng sungsong leungeun deui palawargi niat rek pamit mulang tugasna kitu ieu Mang Atok jeung Mang Ikin teu kebat langsung balik ka imah palawargi maranehna niat rek nganjang ka imah RT Okim palawargi ngabejakeun meureunan yen peristiwa ieu teh wajib dibewarakeun ka tatangga kabehanana yen urang kudu waspada nyang hareupan hiji peuting anu kaincer ku siluman palawargi
tah ieu Mang Atok geus datang ka RT Okim barjeng uluk salam atuh RT Okim oge ngabageakeun. Oh, RT Okim nyarita barjeng Uhe. Lain Atok Ikin kumaha kabarna teh cik cik kami bejaan hampura tecai-cai acannya kan ieu aya cain teh hungkul maksudna teu cai-cai acan teh teu kopi-kopi acan gitu cek RT Okim barinjeung nyodorkeun cai sok sahareupeun ieu Mang Atok jeung Mang Ikin atuh Mang Ikin jeung Mang Atok nu kacirina hanaang di jalan keneh palawargi teu sirikna beak sagelasna keranan ditinyu deui eta cai teh palawargi bakat ku hanaang berenang jeung capek di tengah perjalanan. Red harita RT Okim ngareret kayu Mang Atok jeung Mang Ikin barjeng nyarita saya aya we Atok Miss On deui Bapak Miss On si Mang Ikin saya aya siga nu hanaang jeung lapar gitu cek RT Okim barijeng nginit ka dapur mau boboko palawargi jeung deungeun sangu nyarita ieu RT Okim sanguna Ikin Atok deungeun nama aya lauk mujair da indung barudak mah keur kapangaosan acan balik cek RT Okim palawargi barijeng anggar nyepeng dada atuh Mang Ikin jeung Mang Atok teh da sidik lain eta nu jadi pikiran teh tapi anakna palawargi RT kawas tamu agung wae ulah mah geus dahar nya oge encan tadi di warung si Eha jeung Lotek kitu tembana Mang Atok palawargi barjeng nyarita deui Mang Atok ieu teh kieu RT urang teh kudu ngariung ieu kayaan genting siga kieu teh warga ge kudu nyahueun teh euy lain kuda teh hariwang bajeng melang sok omo ulah mah anak hiji-hijina bajeng apa sorangan budak ulah mah karuron jeung karuron wae teh kari-kari anak nu dipikah hayang rebet
Taya gitu. Taya kapanggih jeung laratanana gitu cek Mang Rohman palawargi. Teka kocap harita nu dibadamikeun antara Mang Atok, Mang Ikin jeung ieu Pak RT teh palawargi. Nyawalakeun ku masalah ngabejakeun istilahna maka para warga sangkana harita keneh cing taki-taki cing rang naon rancingeus ngajaga lembuna masing-masing para wargi. Satu tasna baradami para wargi ieu mangatok teh mulang kai mana sewang-sewang. Nyaritakeun ka Bimursih yen teu kudu hariwang si Konoy bakal kapanggih dina jangka 2 minggu di walungan Cihonje. Lain kitu bapana, kami mah hariwang ieu si Konoy teh nah bener bakal kapanggih deui gitu cek Bimursih palawargi. Tong hariwang we sih euy sing tenang angguran mah keun kege kapanggih si Konoy mah cek bahayot ge nah teuing teu percaya gitu cek mangatok bari jeung ngalinting bako palawargi. Sia sok gede wadul hariteun teh manya si Konoy bakal kapanggih 2 minggu deui piraku bet kok brut ari akang. Aduh palawargi punten tos kok brut. Keun anjing pageto orang sambung deui palawargi. Wah ngahaturkeun nuhun kanggo sadayana nya anu masih kene sasarengan sareng pustaka dongeng waoton palawargi. Sakitu heula tiwa nyekapkeun ieu jejer carios juri dogul enjing pageto urang sambung deui nya. Wassalam. Cagah.